di Jawa Tengah teh urut sia teh non gara-gara non tah ini pernah banyak tah eta teh suara informasi nyana ijtihad ialah Ramadan wajib dengan hasil ijtihadnya. Syarat sahna puasa aya 4 nomor kahiji Islam kafir teu wajib puasa Ahok teu wajib puasa Jokowi samar-samar wallahu alam teu nyaho samar apakah nyana teh osok puasa teu wallahu alam tuh ya orang gua presiden dikersakeun samar orang eta saboda emang kos kitu sasage nyamarkeun ka nyana mah cenah Islam atuh alhamdulillah cenah setengah Islam atuh kumaha sia bae kumaha can tekad kiai cek kula bae Islam kanyawan Islamna disundatan nyana nomor kedua waklun boga akal pinter nu edan teu wajib puasa ketika aya perbaikan jalan ngaspal ajunyana ngarokok eta edan atawa ibu boga salaki aju berang ngerokok ngopi salaki ibu edan nah ieu jelema edan teu sah puasa budak leutik lantaran can baleg can tamyiz teu sah puasana markatilu wanikaun minawi haidin suci tina sebangsa haid nipas wiladah eta teu sah teu ngasahkeun puasa zaid haid sakitu ge teu nipas hindun haid berarti teu sah puasana haram nyana puasa wiladah haram puasa teu sah puasana khusus untuk kaum hawa munhed teu sah puasana nipas teu sah puasana wiladah teu sah puasana cenah kiai ieu mah anu kaluarna waktu ngalahirkeun teh sakadar daging jadikan 40 hari cai mani 40 hari getih kentel 40 hari deui daging kimpel berarti 3 kali 4 12 120 hari mun dibulankeun berarti sabaraha bulan 120 sabaraha bulan paingan teu sugih-sugih dagang mah dagang an teu sugih atuh ngitungna ge salah sekanyawan ku aing itu kayak pedagang mah ngitungna kudu tepat cet ieu mah ngitung salah Masya Allah entah kerugi balulu atuh Gusti tah 4 bulan berarti geus jadi daging kimpel mules ternyata keluar eta teh keguguran miskram tetep eta teh ngalahir kabener bulan puasa teu sah teh puasa atawa kakarak ge 2 kali 40 sabaraha bae 2 kali 40 bae jadi sabaraha bae 2 kali 40 Masya Allah aing dikersakeun hirup babarengan jeung nu bodoh kieu 80 mun dibulankeun sabaraha bulan
tuh. Nah eta nyana mules keluar. Praktek keluar teh getih kimpel ngalahirkeun kene ngan keguguran ngaranna Islam. Ka eta teh tetep haram puasa. Nomor kaopat nyaho karena waktu bahwa waktu narima kada dipuasaan bahwa ieu teh Ramadan. Emang aya waktu nu henteu narima kada dipuasaan? Aya, mana? Lebaran haram puasa, aya mutasyrik haram puasa. Tah ieu mah nyaho bahwa ieu Ramadan can lebaran, lain aya mutasyrik. Eta syaratna syarat sah puasa. Syarat wajibna puasa aya 5. Hiji Islam, nomor kedua taklif. Islam jadi syarat wajibna, berarti kafir wajib puasa. Taklif kudu anu mukallaf, kataklif kaperdih ku syarat. Ulah anu teu kataklif, budak leutik can kataklif, andai kata puasa ganjaranna jang indung bapana teu puasa, masalah sebab can kawajiban can kataklif. Nu edan teu kataklif, mugma aleh nu ayan weureu teu ngahaja sarua. Wa itaqatun jeung kuat puasana bagi nu teu kuat mah teu wajib puasa. Jelema geus gering atawa naon gitu mah sehat, mah asal kaasupan bae nya mah sehat. Asal teu kaasupan bae haju bae. Kesa. Lilis. Dia mah kudu nyemil. Manta keur ngaji ge nyemil eta lamun nu keur ngaji nyemil eta mah. Eta nu kos kitu. Kaluarkeun ti majelis. Besi tepak maksudna ka urang. Mere henteu ka aing, Pak. Kudu kuat. Jadi lamun teu kuat, atuh teu wajib. Teu kuat mah. Nomor kaopatna wasihatun sehat anu gering teu wajib puasa. Jelema teu kuat puasa karena kolot. Zaid umurna geus 90 tahun. Teu kuateun puasa aki-aki mah. Gitu. Nah eta jara mah teu kuat puasa kitu teu wajib puasa, teu kudu puasa. Teu kudu puasa aki-aki 100 tahun. Teu wajib puasa. Teu kuat, malik orok deui. Malik orok deui atawa green, parah. Teu wajib puasa. Masya Allah. Ini supaya Yahobay yo padahal geus jararaho kabeh. Mana deui wa iqamatun jeung teu kamamana. Man farada fi tunan syahr ramadan alladzi unzila fil Qur'an wa man syahida minkum asy-syahra falyasum. Dah jadi nyana teh teu kamamana wajib puasa. Kumaha lamun kamamana menang buka. Zaid ke Surabaya bulan Ramadan berarti nyana berangkat leuwih ti 2 marhalah safarium tawil. Menang Zaid teu puasa dengan niat tarakhus rukhsah syara, aya kamurahan syara. Sebab jelema berangkatan teh kadang-kadang kapan lapar. Haju lamun lapar keterganggu tujuanana murah syara mah. Teu kudu puasa. Geus bae buka. Ya Allah, ya Rabbi. Nginahin jasa tanu leuleumpangan. Mentak urang lamun hayang ulah puasa bulan Ramadan leuleumpangan mah. Iya kemana? Iya aing Cianjur kemana deh? Sukabumi balik ke Goro Bandung Semarang Surabaya terus ke Madura
Madura balik deh ke balik-balik malam takbir teu puasa Masya Allah apa salah nya lu sapar teh kudu puasa ya Allah ya Rabb murah jasa hampang jasa sebenarnya puasa wajib betul di kodo mun ulah kodo mun hayang ulah kodonya leuleumpangan bae terus balik-balik dek sakarat wajib kodo rukun laku hari rukun puasa ayat 3 nomor kahiji niat tipeting deh niatna lailat likulli yaumin fil fardi unggal poe kudu diniatan peting nu ngaran peting ti gurub datang ka pajar dek jam sabaraha bae tah dek jam sabaraha bae dek iraha bae dek keur kumaha bae pokona peuting niat jadi Zaid keur salat isya ingat bahwa isuk Ramadan niat di jero salat aya niat puasa cenah teu khusu atau emang biasa ge teu ieu acak-acakan emangnya nama biasa lagi iya keur carita di jero salat kita ngomong ngadaguan imam nangel ya babacaanana salat isya suratna teh kahfi insyaallah wah rahmat teh tilok sinari ieu di si imam maca surat kahfi horeng loba jelema asa loba jelema benyana surat tak kitu action lamun loba jelema masyaallah kul hudai tah ieu jada keur salat isya gadaguan imam lah dari galamun niat ada jero hate ka niat kalau puasa isuk udah baru Ramadan jadi babar niat eta sakadar sah pangsa etik da nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu as-sauma godan min Ramadan niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan eta pangsa etikna akmalna sempurnana nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala biasa sakali deui nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala mantak dimatapkeun aya anu ribut gara-gara Ramadhani jeung Ramadhana datang ka lebaran teu nanya kunaon sih bongan sih Ramadhani di Ramadhana di cak aing Ramadhana itu kunaon masalah kos kitu bae ribut ieu masalah tah urusan maca atuh grammar lah atuh maca mah ke Ramadhani bulan Ramadhana bulan Ramadhanu lo sia daek mah Ramadan keneh tah mah atuh ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan ngeunaheun ka sia Ramadan Ramadan daun eta Ramadan pan teu di jabaran beusi ribut Ramadan ari cek tukang ngaji batu babari nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mamun ngaji amil babari nawai fi'il tu mamni do mamara pajari fa soma jadi mapun laku rasuna pansabna somna patadzir soma modap godim do pun ku dijalamat kana kaso an huruf jet ada imajul ku dijalamat kana kaso ada yang modap padi modap pun ku jam sakal padi modap ramadhani ku baru modap pun ku jam sakal ramadhani modap hadhihi modap pun ilaih teu bantak kudu mondok de tangeunaheun sia aing ngomong kos kitu pasieun teu mondok mah naon tah sih saya teu mondok mah narkib kos itu ngaranna. Nah, lamun di kulon, lamun di wetan mah ngaranna nyarab. Nah, wae tu pilun wa pailun terus.
sarua narkib ngan disundakeun aing ngarab diarabkeun sia mah Sunda teu bisa Arab teu bisa ye tak rugi jelema teu masantren teh rugi batak atuh ulah dimasalahkeun ka mah kos kitu malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia teh mah lamun kieu mah ye nawaitu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadan aing mah ganti mah tuh nawaitu sumagodin an adai perdi Sya'bana hadis sama bongan ribut bae tah eta dimasalahkeun lah mata nah Zaid keur salat niat jadi mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi hes cenah kieu ingat beusi kabablasan aing ieu kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat bae nawaitu Ramadan ana deui barisan Ramadan halis lillahi taala Allahu akbar pohon make Allahu akbar segala cak pamajikan pan make Allahu akbar kan aya lillahi taala urang ge salat lillahi taala Allahu akbar wah ieu salaki jadi kieu cak eta ieu ngaji di mana Kak lain nang ngaji nang pikiran sorangan mantak ge Kak kudu ngaji ulah sa Allahu akbar aing mah muji cak keneh emang teu meunang muji Allahu akbar sia nu salah kitu lok daek salahkeun goblok jadi baik jadi ngalah wudu tas ngalah wudu aturan ngadoa maca doa maca Allahumma ja'al min tawabin gimana niat jadi baik keur dahar jadi baik tak keur dahar kumaha penting bae deuk kumaha bae keur ngobrol niat teh lah jadi baik nya keur kumaha bae jadi nah pas penting nyana naekan pamajikan nyana naikkan pamajikan biasanya sono waduh jima atuh mantap jasa guys cek kena orang bebeklan neng bebeklan saku ada ka mana bebeklan atuh guys biasa inget jana pas de keluar cai mani inget can niat dibarengkeun cak pamajikan ngabetan awat gak bareng gua tak jadi bae ya Allah babari ya nu pentingan niat kumaha lamun niat sabulaneun nawaitu shauma syahri kullih menurut mazhab Syafi'i nu jadi ngan poe eta doang berikutna henteu tapi cek mazhab Hanafi urang niat sabulaneun jadi hendak sok dibaca ku urang dua-dua nana walaupun terjadi jangan sok tapi tetap baik mazhab Syafi'i mah terjadi kudu unggal beti di mana dalilnya itu Imam Syafi'i cak Kanjeng Nabi malam yubayyiti syam qabla al-fajri fala syamalah jelema anu henteu metingkeun puasa teu metingkeun niat puasa memeh fajar fala syamalah teu direken puasana teu sah puasana nomor kahiji niat nomor kadua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun ngajauhan nu ngabatalkeun ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun zakiron tur eling mukhtaron karep dewek guero jahilin ma'dzur lain bodoh ma'dzur zain puasa kemudian nyana buka ingat batal puasa sebab ngalaksanakeun nu ngabatalkeun tur eling jangan kumaha mun poho kumaha teu batal puasa Zaid pegawai pabrik karyawan jam 12 gegeran bae ka imah
istirahat nunggus biasa setiap jam 12 nyana sok dahar ieu poho sugan teh lain bulan Ramadan langsung bae nyana mukakeun turub saja ya Allah jengkol ngora jeung lauk gabusiem aya sambal aya tauco poho nyana dahar bak eta daharku nikmat-nikmat teuing beak 3 piring masyaallah haju jengkolna beak 1 kilo mal wah haju nginum samuk gede teh lak beres nginum ngarokok deui tenang we sih tenang beres ngarokok selesai nyana inget masya Allah aing keur puasa ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb nyana kikituan bae teh ya Allah ya Rabb poho Gusti abdi poho da kumaha ye geus tinggal muji bae alhamdulillah ya rabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isu poho deui Gusti teu batal teu naon teu batal ya Allah ya Rabb atawa panganten anyar pas bulan Ramadan nyana asup ka kamar kabeneran pamajikanana teu make calana nyingkab ya Allah eta kan nyingkab kitu teh lain sakadar nyingkab lamun di manaan ku ahli munazarah mah eta teh sarua jeung ngawean sini jadi urang lamun ku ahli munazarah mah geus kanyahoan awewe geus teu make kutang eta teh ngajakan geus nyaho tah awewe geus teu make calana geus berarti eta teh ngajakan yuk sarua jeung kitu geus ulah hese-hese tapi lamun awewe mah rapih kene malah teu nyisiran haju kutang nage kenceng haju calana nage kenceng eta teh sarua jeung embungeun nya teh ulah dipaksa geus berarti aya uzurnya teh naon uzurna teu dibere duit ieu Ki Zaid asup ka kamar pamajikanana teu make calana wow masyaallah atuh pohoan nyana datang diporosotkeun bae calana nu langsung bae nangkub di dinya itu nangkara ieu nangkub batu mah jeung beres cak pamajikan kamar ieu bulan Ramadan masyaallah jahel ini kunan tengah mejan poho pugu lagi sarua bae atuh kakak ge sarua poho atuh ning di kunan teu make calana atuh kakak deui kunaon muka deui geus lah ulah dibasalakeun cek teh urang ngadoa ayo geus pamajikanna di tukang ngadoa salakina di hareup ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan bae isu poho deui masalah cek Kanjeng Nabi ge poho mah masalah eta merupakan pemberian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji ngajauhan tina nomor kedua enggak hiji niat kadua ngajauhan tinu ngabatalkeun tur eling bari mukhtar karep dewek ulah dipaksa lamun dipaksa terjadi kajen kukumaha ge dipaksa mah Zaid dipaksa tita dahar aya dua algojo nyekalan nyana lamun teu daek dahar dibacok ku nyana sadengkeun nyana mah bener-bener lamun cek nyana bacok-bacok bae teu algojo atuh dahar dipaksa nyana teh dahar teh dipaksa teu batal ngan kuduna dihuapan lamun nyokot kitu mah pangkarep karep panjana berarti kan aya ikhtiar dahar sia baget dahar mun teu dahar ku aing sia dipedang sia hedar cicing bae jana cokot ke calangap gayem kar jadi lamun masih kene ngagayem nah teu dititah mah lamun teu digayem sia ku aing sia hayo gayem nah nyana teu make gayem calangap ayo bisa terusan aju ngagayem sorangan
Dah bisa minta deui kan. Lagi dong. Ulah. Ya kudu terus bae dijajelan. Okos dipaksa titah ngajima. Ngazirahan atau ngajima dipaksa bulan puasa. Ayo sia ngajima jeung pamajikan sia misalnya. Ayo. Jia tuh mau ayo lamun teh tembak sia koy. Geus dikege. Besi sia teu percaya ka luhur. Tuh, jija bener tama pistol horeng. Sugar aing pistolan. Ayo sia tuh aya keneh dibuka ku jana tuh. Aya naon gara-garana. Pelorna tuh.